Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade nyaritakeun dongeng anu ngandung kisah nyata, carita nu ngeunaan iklan sepatu sport baheula tahun 70-an nu terkenal nyaeta sepatu Nur Lela. Tapi disebatna orang Sunda mah sepatu Nur Ela. Nah, mangga ka pamiarsa wilujeng didangukeun dugi karengse. Keur urang Sunda Tamara Sunda anu ayeuna keur meujeuh napogot ngadengekeun dongeng mah. Moal aya anu birek deui kana ngaran Tahir S. Palibat teh disagigireun tokoh-tokoh dongeng Sunda zaman baheula. Saperti Karta dina dongeng Cipanun Indung, Andi dina dongeng Si Buntung Jago Tutugan, Nur Elah, Abah Jamil, Ujang Sirod, Si Kesen, Abah Punduh, Soniangsi, Den Jaman, Meng Mini, jeung sajabana. Lamun anu bieu di tataan paneuri teh tokoh-tokoh dina dongeng. Tapi ari nu saurang nu disebut pangheulana nyaeta Tahir S. Paliba lain tokoh dongeng. Tapi kamasyur nama leuwih ti tokoh-tokoh dongeng anu manehna kaasup salah sahiji studio radio swasta pikeun kapentingan pausahaanana nyaeta pausahaan sapatu. Ari di kalangan anu ngadarangukeun mah manehna teh katelah tukang ngagokan dongeng atawa iklan pangumuman anu waktu keur di barandungan. Tahir S. Paliba teh asalna urang Sulawesi. Manehna kacida rapekanan, pinuh ku daya cipta sarta ngarti kana kahayang zaman. Kamajuan pausahanana bisa nandingan pausahaan Cina. Ari anu jadi bukur catur di lembur-lembur bahan pabeja-beja di desa teu eueuheun jadi lalab rumbah carita di kota nyaeta ku pokalna Tahir pausahaan sapatu. Anyar-anyar ieu geus nyieun sapatu buta anu cenah mah panggedena di sakuliah dunya nyaeta anu di ngaranan sapatu Nur Elah. Nurutkeun katerangan ieu sapatu teh jangkungna 2 meter, gedena ngaleuwihan reum sarta beratna 200 kilogram. Dijieuna tina kulit sapi tepika meakeun kulit tilu sapieun. Tapi lain ngan saukur kitu hojahna Tahir. Bari ngabonceng kana dongeng sabada magrib manehna ngembarkeun saembara anu eusina, sing saha nu bisa ngangkat ieu sapatu lilana 3 menit bakal dibere hadiah lobana 1 juta. Menang beja kitu atuh puguh ti ditu ti dieu pada hayang milu saembara. Sajabati ahli-ahli sepor nepikan nini-nini jeung aki-aki anu umurna leuwih ti 100 tahun oge make aya andar milu saembara. Kawilang hebat ieu saembara teh. Komo bari ditambahan ku kletas-kletis cenah anu bakal bisa ngangkat eta sapatu teh
lain ahli-ahli sport anu bardas. Tapi aki-aki anu umurna ti 100 tahun. Sabab manehna bakal make tanaga jero atanapi tanaga goib. Poe Jumaah harita teh tanggal 17 Oktober 1875 samemeh prung padungdung. Nah ana leungeudeut teh jalma-jalma ti suklakna ti siklukna daratang hayang nyaksian sayembara. Lantaran tempat sayembara ngan make rohangan di sisi jalan. Nyaeta hareupeun toko sapatu di Jalan Kopo nomor 320A Bandung. Atuh anu rek nongton teh teu kawadahan. Antukna breg bae jalan kapendet. Ieu jalan teh gede anu kawilang salah sahiji jalan pangramena. Nyaeta liliwatan nu ngahubungkeun Bandung, Margahayu, Soreang, Ciwidey. Lebah dieu ti Tajongna Tahir. Lantaran anu hayang nyaksian sayembara mangrebu-rebu, tapi teu kapernahkeun. Jalan katutup tepi ka aya 5 km salila 7 jam. Nyaeta ti pukul 12 beurang tepi ka pukul 6 sore. Rupa-rupa tutumpakan minuhan jalan tepuguh alang ujurna. Mundur teu bisa maju teu bisa. Dina prungna loba nu dagang jeung jelema kaleyek. Malah beca oge aya kana 13 anu ruksak lantaran kaseret sarta terus dirarumpak. Nu lalajo lain bae ngan saukur ngaliud pasedak-sedak dihandap. Tapi oge loba pisan anu ting terekel naik kanan suhunan imah batur jeung kana benteng tembok. Keur meujeuhna raramena nyaksian anu adu regeng nyoba-nyoba ngajungjungkeun sapatu buta. Nah anu bru teh tembok benteng pabrik tinun rubuh. Sajaba jalma-jalma anu reuteum di luhur benteng kabawa ragrag. Atuh jalma-jalma anu dihandap oge katinggang ku bata urut tembok benteng nu cilaka sarta taratu pating golepak. Antukna sayembara di stop kun wajib. Sapatu buta Nur Elah dibawa kana mobil Skogar. Tahir anu asalna ngarasa untung duit sayembara eueuh nu menangkeun sarta ngarasa pausahaanana menang perhatian anu lain lumayan. Akhirna kapaksa ngarasa dagdigdug oge. Sabab sajabati dipariksa kun wajib lantaran ngayakeun raramean sayembara tanpa izin. Oge ti ditu ti dieu menta parurugi. Hayaya bae